Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Fafahamnaha Sulaimana wa kulla atayna hukma wa ilma. Wa sakharna ma'a Dawudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Rahmanu ya Rahim, ya Dal Jalali wal Ikram. Hanca kamari urang kakarek dugikakeun ka ngabahas pidauh Rasul. Ceuk hanca kamari misalkeun contoh dina kahirupan sehari-hari pamajikan jeung salaki keur parearea omong pasea lah kasarna nama. Celetuk weh misalkan pamajikan nyarita kieu kanu jadi salaki. Ari maneh boga naon sih? Tepira nyarita kitu. Lamun eta pamajikan teu buburu mentah hampura ka salaki, teu buburu mentah hampura ka Gusti Allah, maot kaburu datang, maka dina poenan kiamat di akhirat Allah moal narima kana uzurna eta awewe. Nauzubillah nya. Kana singkade dina setiap ucap jeung kata teh dina rumah tangga mah siga enteng sepele tapi luar biasa gitu bah. Anu saterusna waqala jeung ngadauh Abdullah bin Abbas saha Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma sami'tu ngadangu kaula an-nabiyya ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngadauh Nabi ayyuma mra'atin di mana-mana hiji awewe kana bukti laha bogaeun imro'ah malun opo malun harta fotolabahu maka menta kana eta harta min hati imro'ah zaujuha saha salakina imro'ah famana'athu tuluy nyegah minhu ti zauj illa mana'ahallahu yaumal qiyamati ma indahu illa angin nyegah mana'ahallahu ka zaujah saha Allah yaumal qiyamati dina poenan kiamat ma perkara indahu anu tetep di Gusti Allah. Nah, jadi kieu dina riwayat ieu misalkeun contona kieu dina kahirupan sehari-hari atau dina kahirupan rumah tangga contona mah kieu lah hiji salaki misalkeun keur teu boga duit pisan kari-kari misalkeun teh mah hayang ngopi hayang ngarokok kabeneran keur eueuh pisan misalkeun dina dompet teh pamajikan mah bogaeun misalkeun tah si salaki teh menta weh ka pamajikan teh nyi menta duit lah jang meuli rokok sapoeeun ieu mah atawa jang meuli kopi kari-kari misalkeun si pamajikan eta teh teu mere ka salakina teh tah lamun teu buburu menta hampura ka eta salaki teu buburu menta hampura ka Allah maot kaburu datang ngajemput eta awewe maka Allah bakal nyegah atawa moal mere ka eta awewe dina poenan kiamat naon perkara anu tetep di Allah sedengkeun hampura nu Gusti Allah surga nu Gusti Allah rahmat nu Gusti Allah pitulung nu Gusti Allah kari-kari lamun misalkeun urang di akhirat geus teu dipalire ku Gusti Allah rek saha menta tulung kana singkade nya singkade dina rumah tangga mah sapertikeun kitu tong boroning dina akhlak atawa tingkah laku dina saucap dua ucap sakata dua kata oge siga enteng tapi sepele siga enteng tapi sepele siga enteng sepele tapi luar biasa gitu tah.
anu saterusna waqala jeung ngadauh Abdullah bin Mas'ud saha Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an sami tu ngadangu kaula an-nabiyya ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngadauh Nabi ayyuma imra'atin di mana-mana hiji awewe khonat hianat imro'ah zaujaha kasalakina imro'ah fi baitiha di imahna imro'ah au firashihi atawa dina kasurna zauj illa angin adkhalallahu ngabuskeun Allah alaiha kasi imro'ah fi qabriha di jero kuburna imro'ah sab'ina alfi hayatin kana 70.000 orai wa akrobin jeung langgir yalsaunaha anu macokan nyeuredan kabeh ka eta si imro'ah ila yaumil qiyamah nepikakeun ka poenan kiamat nauzubillah ya. Jadi misalkan kieu contoh dina kahirupan rumah tangga, contoh dina kahirupan sehari-hari na saur Gusti Rasul di mana-mana aya hiji awewe khianat kanu jadi salaki boh di imahna atawa dina tempat sarena misalkan kieu salaki teh rek ingit gawe biasa salaki teh misalkan teh mah balik nana teh jam 1 atau jam 2 atau selohor lah cek salaki teh kieu memeh ingit gawe teh ka pamajikan teh nyi akang can balik ti pagawean mau ulah keluar ti imahnya berangkat salaki teh gawe misalkan kari-kari begitu salaki eta berangkat gawe pamajikan teh derhayuh misalkan teh mah ulin ador-adoran teu bebeja ka salaki deui ulin nama ka mana we contohna mereka pasar ka mall ka dangdutan ka hajatan ka mana we lah dengan catatan nyaeta teu bebeja heula ka salaki atawa misalkan teh mah nyata contoh khianat teh teu patuh kana amanat salaki au firashihi atawa dina kasurna zawj tah dina palebah ieu aya sapalih ulama anu ngajelaskeun yen dina firashihi di dieu teh aya anu ngajelaskeun ketika pamajikan misalkan teh mah contohna mah diajak ibadah wajib ku salaki diajakan perang gitulah perang tengah peuting pamajikan nolak tak aya anu ngajelaskeun kitu aya oge deui anu ngajelaskeun si pamajikan eta salingkuh di salakina urang canak we dua-duana nya duanana sami-sami khianat kan eta oge kitu tah misalkan kitu hiji si eta pamajikan teh teu patuh kana amanat salaki hianat ka salaki atawa misalkan teh mah diajak sare kalah nolak atau misalkan komo-komo salingkuh jeung lalaki sejen teu buburu menta hampura ka salaki teu buburu menta hampura ka Allah maot kaburu datang ngajemput eta awewe tah Allah bakal ngasupkeun ka kuburan eta awewe naon cenah 70.000 orai jeung 70.000 langgir anu macokan nyeuredan ka eta ahli kubur ka eta si awewe nepikakeun ka poenan kiamat. Alhamdulillah nya kana sing kade amanat salaki jaga raksa bahkan dina sapalih riwayat pamit telepat dipayun ayakin kabahas ketika hiji pamajikan keluar ti imah tanpa izin salaki teu bebeja heula ka salaki maka sakur-sakur perkara anu kaliwatan ku eta pamajikan arek cacing rek hileud nu kaliwatan pokona mah rek nu di darat di cai di jero taneuh sadayana nalaknat ka awewe eta uzubillahnya anu saterusna waqala jeung ngadauh
Amr bin As radhiyallahu an sami tu ngadangu kaula an-nabiyya ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngadauh Nabi ayyumam ro'atin di mana-mana hiji awewe khonat hianat imro'ah zaujaha kasalakina imro'ah fi firashihi dina kasurna zauj illa kajaba angin kecuali adkhalahallahun naro ngabuskeun ka eta imro'ah Allahu saha Allah an-naro kana naraka wa yakhruju jeung kaluar min fammiha tina sungutna imro'ah al-qayhu naon nanah wadamu jeung getih wasodid jeung nanah campur getih. Nauzubillahnya eta cenah sahur Gusti Rasul di mana-mana aya hiji awewe khianat kanu jadi salaki diajak sare diajak diwajiban diajak perang ku salaki nolak komo-komo lamun misalkeun teh maka kalah kasalingkuh jeung lalaki anu sejen maka ku Gusti Allah eta we teh bakal diasupkeun kana neraka oge siksaan anu bakal ditibakeun ka pamajikan anu khianat kanu jadi salaki naon siksaanana Allah bakal masihan siksaan ka eta awewe teh nyaeta tina bahamna eta awewe teh terus-terusan keluar getih keluar nanah oge keluar getih anu campur nanah. Alhamdulillahnya wa qala jeung ngadauh Anasun saha Anas radhiyallahu an sami tu ngadangu kaula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngadauh Rasul ayyumam ra'atin di mana-mana hiji awewe waqafat nangtung cicing imro'ah ma'a ghairi zaujiha sarta lian salakina imro'ah wa yakunu jeung bukti si ghairadi eta lian lalaki mahromin anu mahrom min hati si imro'ah illa kajaba nyicingkeun naon au qafahallahu kasi eta imro'ah ala syafiri jahannam dina gawir atawa sisi neraka jahanam wa yaktubu jeung nuliskeun Allah laha pikeun imro'ah bikulli kalimatin kana tiap-tiap kecapna alfa sayyiatin kana 1000 kagorengan tuh nya. Rumah tangga disebut enteng, enteng disebut susah, susah teh terutama nu jadi pamajikan. Contoh misalkan dina kehidupan sehari-hari tina riwayat hadis ieu hiji pamajikan nangtung cicing teu naon cicing hungkul deket atawa pagigir-gigir jeung lalaki sejen anu lain muhrim tuh. Maka pikeun si eta awewe jaga dina poenan kiamah bakal dicicingkeun lain dina surga lain dina neraka tapi dina gawirna dina gawir neraka lumayan dina gawirna ge nya tong dianggap enteng gagabah wah dina gawirna mah moal panas sugan cenah gagabah. Jadi cicing hungkul cicing teu naon ieu mah cicing we ngajanteng waqafat nangtung cicing ngan cicingna eta ngajantengna si eta awewe teh mun cara teh mah digigireun lalaki anu lain muhrimna maka Allah jaga dina poenan kiamat bakal nyicingkeun si eta awewe dina gawir neraka oge lain eta hungkul Allah bakal nuliskeun ka eta awewe tina tiap kecap-kecapna tina tiap kalimat atau ucapanana
si eta awewe selama hirup di dunia alfa sayyiatin kana 1000 kagorengan. Aduh, nauzubillahnya rugi pisan. Ieu padahal teu pira kitu, cicing ngajanteng si awewe teh ngan pedah deket lalaki anu lain muhrimna. Ya Allah, ya Rabbana Karim. Kamu ditinggali keayaan ayeuna namanya susah gitu. Makanya jadi pemajikan disebutkan enteng ya enteng, disebutkan susah ya susah. Gampang menangkeun surga ya gampang. Oke, gampang menangkeun neraka ya gampang. Modelkeun ieu. Teu pira cicing hungkul komo lamun misalkan temanya giling gisi gitu kan, atau misalkan tema joget-joget wah, atau misalkan tema komo-komo misalnya lamun misalkan salingkuh gitu. Ieu cicing oge cicing ngajanteng pedah gigireun atau deket lalaki lain anu muhrim gitu. Jadi dosa. Ya Allah, ya Rabbana Karim. Sekarang singkade ya. Anu saterusna waqala jeung ngadauh Abdullah saha Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma sami tu ngadangu kaula annabiyya ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngadauh Nabi ayyuma imra'atin di mana-mana hiji awewe kharajat anu kaluar imro'ah min baiti ti imah zaujiha salakina imro'ah illa la'anaha kajaba ngalaknat ka eta imro'ah kullu rotbin naon sakur barang anu baseuh waya bisin jeung anu garing tuh ya. Jadi hiji pamajikan kaluar ti imah salakina tanpa izin salaki teu bebeja heula ka salaki angin cenah sakur-sakur nu kaliwatan eta rek nu baseuh rek barang nu baseuh rek barang anu garing naon pokona nama ngalaknat ka eta si istri. Alhamdulillahnya siga enteng sepele kadang-kadang seperti kan kitu ningali kaayaan ayeuna makan boboro izin ka salaki pamit ka salaki kadang salaki keur gawe ayo kalah init ka mana ayo kalah init ka pasar siga enteng siga henteu dosa kitu siga henteu teu masalah padahal justru masalah. Seperti kan iya ketika hiji pamajikan keluar ti imah salakina ta imro'ah maka sakur-sakur perkara anu basuh sakur-sakur perkara anu garing ngalaknat ka eta si istri. Nauzubillahi min dalik. Anu saterusna waqala jeung ngadauh Tolhatu bin Abdillah saha Tolhah bin Abdillah radhiyallahu an sami tu ngadangu kaula annabiyya ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngadauh Nabi ayyuma imra'atin di mana-mana hiji awewe qalat anu ngucap imro'ah li zaujiha kasalakina imro'ah ma hanteu ningali kaula ma raaitu hanteu ningali kaula minka ti anjeun khairon kana kaalusan qotun sama sakali illa kajaba ayasahallahu megatkeun ka imro'ah Allahu saha Allah min rahmatihi tina rahmatna Allah tuh ya. Ieu mah misalkan kieu contona nama salaki misalkan boga salaki teh teu good looking gitu nya maksudna wajah standar gitulah disebut
goreng gitulah. Wah pokoknya mah goreng gitulah. Tah kari-kari misalkan si pemajikan teh geus masalaki goreng kedul teu daek gagawe hayo dimisalkan kalah di omongan salaki teh ku pamajikan teh. Ceuk pamajikan teh kieu, maroaitu minka khairon, ampun ari maneh jadi salaki misalkan ceuk pamajikan teh. Geus mah goreng hideung teu daek gawe hirup deui misalkan. Ngaledek lah gitu inti nama nyepelekeun ka salaki ngahinakeun teu ningali kaula ti anjeun kana kaalusan kitu misalkan teh mah sia mah jadi salaki teh komo lamun misalkan si sia mah nya maneh mah jadi salaki teh ampun tuh tempo atuh misalkan teh mah salaki batur nah ari maneh alus-alusna pisan misalkan gitu geus mah goreng hideung teu daek gagawe misalkan teh kitu kan eta. Tah maka ketika pamajikan ngucapkeun atawa nyarita kitu kanu jadi salaki ngagogoreng lah gitu kasarna nama buleunna nama. Tah maka Allah bakal megatkeun ka eta si awewe min rahmatihi tina rahmatna Allah. Nauzubillah. Karena sing kadenya dina saucap-ucapna dina sakata-katana siga enteng sepele gitu cek tadi oke. Tapi luar biasa komo imah meureun ngagoreng salaki. Sia mah jadi salaki teh geus mah goreng ini alus-alusna. Nya goreng nya hirup nya hurik deui nya kedul gawe wah sing kadenya. Nah wa qala Az-Zubair ibnul Awami radhiyallahu an sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bissawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.